Aduh, anak saya jual TV, saya ngumpul TV. Di mah. Coba nih anak kali bonceng ku bos endul deui. Uyuhan ini ada ke bos endul. Mata mandi. Temen centeng si satoy mah poe si tampil ngeureun tangkurakna. Ban bae atuh keur kita lauk ajaib, nu bisa ngomong kitu ngambejaan ka aing. Oh, kapan aing geus boga janji di Jawa. Saputing teh aing ka ditu nanyakeun soal awewe. Aing ka ditu sorangan lah aing mau ngabejaan si wewen pokona mah. Soalnya yang beunang sih nya ieu. Gimana kayak geus ya? Juga nang nya aku. Itu nang nya teh siga mana ya? Pemain siga nang nya. Atau asa jadi gelisan mana sih? Jadi wah. Par aing teh. Gua janji sih, Mas. Lah, atuh aing kira we lah koe mau diajakan sia bos malah. BG. Gerak koe. Aing kasih emas sih kuluna pokona mah ulah sina kapiheulaan ku si Agus pokona mah. Hayang teuing aing kapiheulaan ku si Agus kamari. Tanpa welas koe lu ngomien kae ra ono mesake aku site wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku bersanding dengan kekasih barumu. Duh, udah nang kampung sepet temen ya. Wardoyo lu ngabae. Nyong masa kayak gini dewekan bae paling pitik aben dina. Harap musikan ginyong langka. Kisi HP apa bisa MP3 apa ora ya? Yang pengen nonton video gen enggane gening jere batir anak film apik nang YouTube gian nu boloho. Bim kreator. Apa HP-ne bisa nggak nonton film ora ya? Ki HP gua nonton YouTube sin dia. Jere batir si kiana film anyar bim kreator. Tapi gini yang urung tahun dileleng si priwe. Si nganggone apa ge ya? Duh, jangan ki HP apa langka videonya apa priwe si ge ya? Anak pesan masuk tok. Aku tak trimo nganti ikhlas legowo sing tak arep kowe rabi sio-sio. Duh, urip nang kampung kayak gitu teman ya. Tapi enak sih, silir, pemandangannya hijau, menyatu dengan alam gitu mah. Tapi orang duwe duit, orang duwe mangsa lah pada orang duwe duit nang kampung tak. Ini ya. Wah, si emas di sorangan tuh. Wah, sampeutkeun lah. Pengurus jamaah. Wong salah ora gelem ngaku salah. Kula nuwun. Ngene Mas kene. Kene. Kangen di Mas? Kumaha aja kasih emas, tadi apa nanya perlu teh nih. Sore peuting. Ana apa sih kayaknya serius temen? Kok raine pucet temen kayak kelambi lagi dilipet?
Kieu eta nguruskeun nu penting teh geuning masalah cincin jeung kasihnya teh anu eta. Oh, masalah cewek sing ana bulune. Ah, gampang. Berarti soal cincin ya? Wis, kene. Tak ngomong kene, ana sing perak. Oh nya Mas, masalah awe teh pan kamari urang kali salib ku Bos Endul. Bos Endul siapa? Ya Mas, ngaran Bos Endul teh zamanna tara mandi. Modalna ge sok dina kasur wae eta teh, tapi da loba duit na sini ge daekeun. Karti urang mah. Ya urang kira-kira aku mah Mas, urang ngalawan Bos Endul loba duitna, kai kadua centengna ini gede deui awakna teh ngeun. Bungetna jiga sung gokong, tempo-tempo mah. Oh, berarti saingan kue Bos Endul, tapi dua bodyguard. Gampang. Kue anu jenengannya siapa gue? Anu centenge Bos Endul. Oh, bodyguardna Bos Endul teh preman kampung dieu. Jamana dikasieun nih dia ge. Mun beungeutna teh kitu, heuh jiga sung gokong. Ngaranna teh Kang Otoy mun teu salah mah. Jenengannya Bang Otoy. Ora pas temen. Raine kayak Sun Gokong jenengannya Otoy. Hah. Perih. Nya Mas, ngaranna teh Bang Otoy teh. Gampang. Kalau masalah preman, apalagi preman kampung lah, itu mah kecil, nanti saya ngurusin. Yang penting sekarang itu masalah cewek itu gimana, mau dilanjut nggak soal cincinnya? Nya Mas, urang mata KDG, rek nguruskeun cincin eta teh. Oh, masalah cincin. Beres. Kebetulan ya cincinnya wis tak jampe-jampe, wis tak sarati, wis tak mandi kemenyan, terus dibakar kemenyan, terus mandi kembang, pokoknya wis tak jampe-jampe, pokoknya dijamin tok cer lah. Bener Mas, mana cincinnya mana? Kodisit, sabar, jangan gerasa gerusuh. Nih, tapi syaratnya masih kurang. Ada yang mesti aku beli. Itu mau beli minyak apa ya namanya ya? Air mata doyot. Hah? Air mata doyot. Terus saya urang rumah ieu. Iya, aku harus beli minyak wangi namanya air mata doyot. Nah, berhubung itu syaratnya masih kurang kan, berarti kan harus dibeli. Duit yang kemarin kan belum cukup, cuma 50.000. Masih kurang 100.000 lagi. Air mata doyot mahal, 150 harganya. Jadi saya tomokin dulu 50.000. Aduh, 100.000. Yalah kalau tenang ada duitnya. Itu. Ya senam 100.000 mah. Oh, sama di dia gitu. Ya, Mas. Berapa ini? Pokoknya nama saya nawe ieu. Miskin temen ya. Aya, itu lah. Ya wis, tak kampai ya. Ya. Aku tak beli minyak air mata doyot di situ ya. Pokoknya masih gunang we. Siap. Ya wis, siki aku tak garap di situ ya. Tak beli minyak air mata doyot sama nanti tak jampe-jampe dulu. Sekarang kamu pulang aja dulu nanti tak kabarin nanti kesini lagi sore ya. Yang satu orang balik lagi nanya. Ya. Ada ya terbolehkan karena tadi. Pasti, pokoknya tak kasih jampe yang manjur. Ya udah. Ya, hati-hati. Gara-gara cewek segala cara dihalalkan. Tapi lumayan. Aduh. Pisang yang tuku kelambi lebaran kie.
Orang batas ngabuburit, kumaha kitu? Ngabuburit jam sabaraha ieu? Karek jam 8 tah. Ini bener tas di mana maneh? Tanya bener-bener teh sekolah mengparkeun segala. Tas di mana? Geus ulah sok kepo. Eta soranganna ka mana ayeuna? Urang mah meuli huut. Di marab hayam beak para hayam teh duh karunya. Wes satu urang mah ngojek. Di mana kana para hayam gitu tuh. Wih, aing untung. Lah. Untung teu kanyahoan, hampir-hampiran aing kanyahoan euy. Arep mandi Mas? Kapan ada kasih emas? Aya perlu ya urang teh ngajak. Anda perlu apa? Anu masalah cincin teh ya. Pan penting geus diobrolkeun kasih emas. Cik si emas teh pancen tita ka dieu, tita ka bumi. Aya naon? Oh, soal cincin. Ya wis, yuk ngobrol kana bae yuk. Ana apa Mas? Jadi kieu ya Mas. Anu masalah neng niat teh nih. Kan kita ka dieu ku emas kita ke rumah. Oh, masalah cewek sing anak budune, terus gampang lah. Terus iki karep-karep kepriwe? Ye, kan anu masalah cincin teh ya, nu jeung neng niat teh kumaha ieu? Can cincinna Mas. Duitna geus nawa ye, urang. Pan kurang kamari teh. Oh, soal cincin. Nek soal cincin sih cincinnya wis anak. Wis tak jampe-jampe, wis tak mandi kembang, wis tak pokoknya wis tak segala macem. Cuman anak syarat cincin mana sih kurang? Tah, mana syarat jeung syarat? Kamari teh geus menta, ayeuna menta deui. Syarat naon deui wae ye Mas, abina-bina teuing geuning. Enta we syarat di kamari, itu teu anggus-anggus mah syarat jeung syarat hayu. Beak duit aing, hayu kieu mah. Macam geuwat kumaha Mas? Syaratnya tinggal si jitok Mas. Kudu tuku minyak air mata doyot. Soalnya anu persediaannya enteng aku selalu duwe. Kudu golek di disit. Tapi regana ya lumayan larang sih. Air mata doyot. Mana neanganna Mas? Dia mah hese nu kitu mah. Betul apal karek ngadenge. Air mata duyung meureun lah cik Mas mah. Air mata duyung itu kalau di Jawa Barat, kalau di Jawa mah air mata doyot. Nya terus eta hargana nu kitu sabaraha Mas kira-kira? Kade ulah mahal teuing. Murah Mas, 250.000. Nya ari 250 teh sabaraha? 250 naon atuh sabaraha geuwat? Sing bahasa Indonesia atuh kumaha ke? Duh, 50 segala. 250.000 gue, nek bahasa Indonesia gue 300.000. Ada enggak uang 300.000? 250. Berarti 250 itu 200.000. Ribu ya mah, ribu. Ada enggak 300.000? Itu terserah. Kalau mau berhasil pengen dapetin cewek itu, ya harus ada uang 300.000. Kalau enggak ya terserah. Ini geus atuh hayu. Penting lah sakitu ge. Yang penting menang neng nya pokona nama Mas. Di duite. Dalam duite pira 250 dalam jejal. Mas, 100.000 tah. Nah, kia bener. Kia jenengannya 250. Nah, kia 250 jenengannya gie. Oh, 250 bahasa Jawa nya. Iya, gie nek bahasa Jawa kia 250. Oh wis, siki kayak gie Mas. Kia kan aku arep tuku langsung ya. Arep tuku air mata doyot. Kue sampean pulang aja dulu. Nanti langsung tak garap sama saya. Langsung tak jampe-jampe ya. Soalnya syaratnya cuman air mata doyot tok. Sana pulang dulu aja. Nya atau satu, ayo nama pulang bae nya. Ya. Adek ta.
Beres, Pokoknya, beres. Kalau sudah, langsung telepon ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam. Rong atus seket ewu. Blow on. Rong atus seket gue 250. Berarti 50.000. Di kumaha urang ayeuna? Nyawa lah, jang kalah panik euy. Neng Mia kalah ku bos endul jaba lebaran teh para rusing. Aduh, Nah, di mana pusing kunaon? baju jeung celana can bayar. Aing geus sarua we, jang, roti ranginang can dibayar, jang. Ranginang jeung roti mah geus beak. Bahan bayarna aing lieur jang panik ayeuna duh. Ieu ayeuna kumaha ieu? Masalah Neng Mia kumaha ayeuna? Nyaopan euy, kudu kumaha euy ngakalanana. Halo Jang. Woi, Hei, anjir siga adu mus beli motor anjing. Motor ge anyar. Tuh dia. Itu mah lebaran teh nya. Sekali beli motor teh baik bana dua itu mah jang tuh, Ya, jang. urang kabeli nu Leutik kitu. di bana jang tuh bana dua jang. Leutik jang, bana dua jang itu mah jang. Bener dua eta mah. Atuh heuh Jang, ari jadi Mas Soleh mah sagala ge kabeuli aing mah tem ye. Jang, Kadi jang, jang, kadi dong, jang, kadi. kadi, what? Jang, bisnis jang, bisnis what? Aya perlu naon sih ya? Buat kade jang ge what? Bisnis di bajang ya what? Sorry Mang euy teu karem, ngajaran rem euy motor anyar bisa teu hade aing mah. Balaga lah. Aya naon nu bener ngageron urang teh? Kubu teh kieu dong. Memeh lebaran ge geus pusing. Komo ieu tas lebaran kala beuki pusing. Aduh, kumaha ieu urang? Nah pusing kunaon atuh maneh? Puguh aing mah lebaran teh dengan anjukeun, cai oge teu lieur kumaha tuh ayeuna tos lebaran bagian bayarna ye. Lieur. Ayeuna jam pada ragih boga barangna. Yo matakna jiga aing atuh. Motor kabeuli, sagala kabeuli ari budak soleh mah. Duh puasa sia mah. Puasa henteu lebaran iluan. Heueuh atuh riweuh. Oh, sama aing minta bantuan ka DEC. Minta wae bantu. Usaha tuh. Puguh ya urang duaan teh hayang ka nang Nia, tapi nang Niana kalau ku bos endul, sia tulungan euy nyem motor atuh. Aduh, minjem motor atuh deui sapoe mah ieu. Maneh hayang ka neng nia. Tapi eleh ku bos endul. Heueuh puguh cika tuh bantuan ye euy kumaha we sarana sok. Oh heeh. Kok aing budak kerjain ya ala duitna. Aya uangan eueuh. Aing boga kenalan ya. Pokona mah di ditu aya dukun tokcer. Erek moal. Hah? Dukun. Ampuh teu. Aku teu. Jamin pokona mah yo ku aing yo. Dukun anu di ditu mah yo. Tokcer artis, pajabat eta nu nyalon presiden. Kadinya sok we ka ditu ke ku aing dianter. Tapi aing aya uang bensinan eueuh. Geus gampang, penting mah ayeuna aing tuh dukun. Geus lah ayeuna mah yo aing ka ditu minta we heula duitna. Soalnya kan itu kudu daftar heula, jabak kudu rokok, kudu sagala, minyak seungit deui tah kudu mawa. Sakumaha cik syaratna? Geus lah cepet-cepet we ke jeung keduaan sok buat. Ayo teu. Duh, ieu duit teh aya euy. Anjing setor salama. Puguh aing aya duit mah jeung bayar ranginang jeung kue aing. Bayar ranginang Paksa urangnya heuh. Heeh. Kumaha euy? Bikin lagi tuh. Nyaopan bingung. Bikin kumaha, anjir duit. Kan heeh. Aksek bikin. Sok atuh gua. Milik anjir, duit euy, cepet-cepet euy. Yo, duit mah aya, tapi itu dukun heula di mana? Ieu duit aya ieu. Yo, tempat nama tuh di ditu di Tispun pokona mah engke heuh lamun eta geus duitna. Ku aing lainna di bejaan yo, beh Tispun ka ditu ade hareup aya plang di ditu tuh. Aya imah hiji-hijina. Tah eta dileuweung di dinya. Sok we ka dinya. Ah, manya di dinya aya dukun. Heeh. Heueuh, dukun anyar, ampuh deui. Ya tuh yo. Tah, kok geus aya duitna tah. Nah, lamun kieu mah sagala ge jadi lancar ku duit mah. Pokona mah siap-siap aing ka ditu heula nya mangkat heuh.
Duh, aing kumaha carana ieu? Aing ngubung Bang Otoy wae kitu ka girang. Heulah, aing ka girang wae lah ka Bang Otoy. Tumben naon maneh ke dia Jang. Tapi duitnya dia bisnis ieu mah pokona mah. Gede duitnya lumayan. Ah, bisnis nanti Jang. Zaman sakit kena bisnis. Iya kak, ieu mah DP wae heula ti urang, da budak nageti gitu. Marena rokok unggul. Bagus ya, bagus ya. Bagus, tenang. Sip lah, gampang lah eta. Dikondisikeun ku sayahnya. Oh heueuh ka ieu. Aya mah di dinya neangan heula babaturan, ambi jiga dukun heueuh. Pokona mah saha wae si Gomar. Heuh si Gomar tanu aya di imahna antara ka mana-mana ieu. Heuh lah gampang, tenang we tenang. Cuy. Sok sing salametnya. Ayo kanya lah, Yo. sok we sing lancar. Berangkat. Siap. Ayo kak. Praktek TUku pendukun aki gabung spesialis jomblo kronis. Wah, iya berarti ya. Ceng, aya masang isi leupas ya nya udah datang ka dieu. Heueuh meureun ka euy. Teu barogan duit jiga nama. Ongko dia lebaran, ek mareli baju dulag jeung anakna. Kumaha atuh nya? Gua kebeli kue-kue acan ek lebaran teh heueuh. Heueuh Kak. Komo urang mah ieu can menang saroja acan indung can nyieun. Saroja ranginang sagala ge aduh gusti can nyieun. Yo. Kamari ge urang aya nu ngirim kue kaleng tapi isina palsu. Lah, nu bener. Manya palsu. Palsu kumaha tuh Kak? Aslina isina teh gorengan jeung saroja. Lah, ari suga naon palsu kumaha? Ari nu kitu mas tradisi urang Sunda jerona. Baru kali itu orang Sunda namanya. Hari ngirim teh baru hari kalengna kaleng pungguan, hari jerona isina teh saroja jeung ranginang. Karek apal aya macem kali. Sampurasun. Aya tamu Kak. Salah. Sampurasun. Rampes pasti Ujang. Mangga kalebat. Aya urusan naon ka dieu? Pugaya perogi bah. Ulah sok aeu kitu. Aya peogi naon ka dieu? Pugu bah, kuring teh hayang ka awewe. Urang teh ngan ripuh. Beungeutna kieu. Hah? Ka awewe. Guys, apa teu kudu simbah. Urang we geus nyaho. Terus ayeuna kuring kudu kumaha ki? Yeuh, Jang. Ari ka dieu mah kudu mawa syarat. Syarat naon ki? Pokona mah ye Jang. Mun ka dieu syaratna hiji kudu mawa rokok, kabeuki simbah. Rokona gudang garam filter.
Wah, gampang cuma bah. Kurang mau ayo, udah ngalampir rumah pas pisan deh. Aki mah teu bisa konsentrasi mun teu bari udud mah. Sok pangeneutkeun rokona kumaneh Jang. Siap Ki. Terus kurang anak kudu kumaha Ki. Gampang. Awe nu dipikayang kumaneh pasti beunang. Pasti bogohan ka maneh. Tapi syaratna anu kadua. Naon Ki di syaratna? Saeutik syaratna mah. Kudu aya mah nya ti Mesir Jang. Lain kanggo abah eta mah lain. Kanggo Mbah Enjin eta mah. Nya Jang. Uhun. Aduh, menyan Mesir bah. Kudu kamranehana merjeba mahal. Gampang. Gampang Jang. Sok wae duitna ka abah. Kayak abah nu neanganna. Kagak kumaha bah. Murah lah. 20 Jang. Nah hari abah ke Mesir sorangan. Yo. Nah susah-susah teuing. Ayeuna mah zaman geus modern, geus kekinian, online goblok. Nah saya boloh-boloh teuing. Good. Deng, kabar beuna teuing kapan aing teh ka ditek mana duit. Kalau ada aret cek. Pokoknya atuh siap Ki. Bagusna Ki. Ya Ki, karena mau ke Sabtu Santan, ada nama. Lebih pada pamit banyak. Ka dia lah sok-sok ka dia lah calik dia. Aya naon deui, Bah? Enggak sok-sok ka dia. Calik. Eta baju naon, Jang? Tah, Bah, itu baju bibim kreator, Bah. Ayeuna filmna keur alus, Bah. Ayeuna geus loba penontonna, Bah. Ayeuna mah geus loba ieu, Bah. Resepun pokona mah. Videona mendidik. Pokona mah aya ngahibur. Pokona mah resep, Bah, pokona mah. Ari kitu mah teh jeung abah, Jang. Hitung-hitung THR ka abah. Ngan hiji-hijina, Bah, kuring itu mau disalin. Yo. Ulah sok ngabantah ka abah mah. Kawalat eta syarat utamana. Bikin. Buru bisi ngambek abahna, buru. Ya Bah ada singit Bah tenang isu. Good. Jauh gitu? Jauh. Kita dapat buat lebaran. Macam kali. Satu jeung urang baju nawa euy. Ieu mah halus jeung lebaran mah euy. Pas di meujeuhna ieu mah. Masnya? Macam kali. Kopi aja mana lah. Kayak gampang orang mau menang deui, tenang. Ya. Kayak mau saya job di lah. Lumayan jeung lebaran ieu bahan ngeunaheun deui. Halus euy. Atuh pakai kacamata nah, sekalian naik balik lain. Teu atuh mah ieu Wah, ieu mah halus euy. Bahan lagi halus ieu mah deui. Geus lawanya, balik heula nya. Jeung we balik lah. Kayak mun sekali. Aya di mangsa, kontak we nya. Siap, kayak di inbox. Ayo nya. Siap. Hahaha, lumayan jeung golek kue bedug, baju bedug ya. Pamajikan coba ngambak masa butut ya.